warung tapi gede tapi getiseun kamaran anjeul mata rareueuh si Lilis eueuh si Romla eueuh kamarana marangkatna budaknya rareueuh ka dieu. Ibi euy dikeur naon gareng-gareng aing ngarep-ngarep siau ka dieu geuning karunyong teh datang si Ibinya euy ya euy tulungan atuh urang tulungan naon sia pinjem duit. hah minjem duit sia teh salah minjem duit ka aing nyawa atuh minjem tulungan pan bititi mah bager pisan. eueuh aing teh Lis aing dagang nang teh isieun kieu bororo jeung bari minjem duit ka sia ge hutang can dibayar ka aing bororo mare deui dulu atuh eueuh aya meureunnan iis ka ditu kasih Romla si Romla penting tas liar sugan menang duit aing keur papaseaan kumaha sugan akur sugan mere bari kek aing pangnagihkeun ka si Romla ka ditu geus lila teuing maena boga hutang ka aing nah geras jeung ka aing mah aing jeung modal mana eueuh deui meunang aya meureun hadapan kasur duit tiis eueuh aing buat 100.000 jeung beli rokok ge moal mahi ini sekarang si Romla aya tadi karek datang keur ngadaweung tadi mah anu ngajak kana motor teuing tah aya kana eueuh mah teh nyaho embung aing erakeun mesti majarkeun aing rek ngarebut ka bogohna we deui moal aing nam ka ditu bari pangnagihkeun wae nya sugan aya kumaha bebejana urang yang nginjem erakeun Romla aing nginjem duit itu tulungan urang keur papaseaan jeung teh kudu aku jadi jelema teh ulah yang pasea wae sia teh gara-gara nage saha sebagai gara manehna pas yang berbukan hutang dibayar hanteu ibe kudu ge tuh kan ka aing nyalakeun deui sia sebelum hutang sia aing nu disalahkeun deui ku sia aing geus senang ka itu gara mangkat nya era mah ngomong moal era tang nagihkeun wae nya boga duit loba gara ge sia nginjem sabaraha emang nya hayang mah 5 juta oh goblok merenang sia jeung naon sia anak aing teh loba atuh kudu boga bekal tapi gablek salaki gara sia teh Lis ulah rarandahan wae teu payu boleh banget ka sia ngewek ngomong anu sadar kala kurang masih Romlahnya mah nyebinya di mananya si Romlahnya tuh berarti itu imah tadi keur ngadagung dan di luar kan itu duit aduhai senangnya pengantin baru asyalala asyalala aduh duka bersanding bersenda gurau asyalala asyalala anjay senang hirupna duit boga nang usaha kamari koreh-koreh cok ge lumayan we jangan tambah-tambah dengan sangu jangan tambah-tambah setor aing mah mesinna batur hayang nanaon kari li we aing mah kudu usaha heula meni banting tulang aing hulu jadi suku suku jadi hulu kelek jadi bujal bujal jadi tuur aduh malam pertama masih malu alah malam kedua tutup kelambu ada malam ketiga matikan lampu ada senang we aing mah hirup teh lah hirup mah naon atuh tibang heueuy jeung deudeuh kadang heueuy kadang deudeuh aing keur heueuy ya aing heueuy aing mah duh senangnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Roh. Waalaikumsalam. tarima moal urang Senang buka senang hampura kortor hampura ye naon urang mah boga gosip baru gosip naon Lis aing mah bisa duk naon sia semua gosip naon boga gosip naon siang makar bawa doge ai mereka gosip meni sibuk nya kumaha atuh nya da ari kaum awewe mah sehari tanpa gosip teh meni asa kumaha sih asa aya teu obeh teh gini naon heula gampang ngagosip mah heuh naon heula atuh tulungan we heula aing ayeuna mah tulungan naon minjem duit aing atuh sia mah kitu geuninganan ojol-ojol minjem duit ka aing
Apa ngaranna ge jelema butuh aing teh sambarian bari rek ngagosip. Oh, jadi memang ngagosip saya pinjam duit ka aing. Heeh, ame dibere aing mah mun teu dibere moal jadi ngagosip lagi aing mah. Siapa kitu kudu disogok heula aing informasi eta teh. Heeh, mantap ka dieu aing pinjam duit pan cenah ceuk bititi ke kamari. Geus liar menang duit gede, aing malahan mah cita nagih. Gede bejakeun ka bititi aing urang duit sagede pantau jeung aing hese teu kanana hoa. Urang teh tadi teh bisa ditanya urang teh. Tulungan atuh urang minjem duit tuh cenah ka ditu tuh cenah ka si Romlah cenah. Si Romlah mah keur penting geus liar cenah kitu. Penting aing geus penting mah malam Jumaah mureun aing ngepet juga naon. Sugan teh nya udah gitu teh pokona mah mere informasi teh pos itu we. Ini eta mah bari nage sok tong didenge teuing. Ini eta mah nyoto kamari oge. Eta coba pasea jeung salakina. Beda naon? Nya beda naon mikot. Dasar sia jurik embal cenah kitu ngajar teh. Jurik embal cenah beunceuk aing teh bulan-bulan. Arek anak ka aing oge mah teh urang beger cenah. Hah, nya ieu urang mah da bebas randa heuh. Heeh eta cenah ge ka itok maritok cenah ngajar teh. Tong beger saya cenah meni kos monyet pelot majar. Yo, aing salakina disebut monyet kolot. Aing manehna naon beruk. Emang gitu nih eta mah. Sabala aing mah ka bititi teh daang. Ane teh bersyukurnya ditirigan. Heueuh, ih amit-amit emang nage da kos kitu. Yo bititi mah meni karunya sia salakina teh meni kos sok dijajah. Nah, atuh sia teh emang Nginjem duit atuh ini meni jang naon aing nanya heula jang naon. tulungan aing pan aing mah anak teh rendeui yang sorangan. Heueuh panti asuhan. Terus Heeh aing teh butuh duit eta jangan barang lalebok budak eta tah. Budak teh kan kudu diparaban. kamari tuh dah sia mah aya nu ngabejaan cenah digawe ka ditu mung siana. Apa aya digawe teh meureun anak aing teh umum ngasuh. Tidak heueuh nya anak sia jeung saha anak sia meuni sagara rede kutu kene. Bititi mah da embungeun di titah ngasuh mah nyarkeun teh hutang sia we uruskeun. Ah ini eta emang dek daekeun atuh dititipan budak. Teu nyaah-nyaaheun nya teh karunya-runyaeun ka urang teh heuh. Nya emang lagi sih jang naon sih karunya ka sia da sia lagi teh karunya ka aing. Ayo atuh kita di tulungan moal. Sabaraha? Nya sabaraha we butuhna mah 5 juta. Sia 5 juta jang naon meuli beas. Nya meuli beas, meuli popok budak segala rupa we aing mah da moal we jang meuli MS Glow. Sia mah, yo dengekeun. Barina oge atuh da. Yo bikeun we budak teh ka batur atuh saware. Da aing teh sidekah. Ka budak. Nya pernah sia kan teu gablek duit kos aing sarua wae. Sidekah duit teu bisa nya sidekah anak atuh sia teh. Kumaha sih euy minta atuh tipsna urang hayang boga duit kos kitu loba. Kayak kok aing dibejaan. Gonta ganti motor juga batur randa oge. Ai sia nanyakeun ka aing ho, ari aing emang kumaha aing hirup balangsak sarua wae. Ah, Aing teh mah duit teh ayeuna mah. teh eueuh aing teh goblok eta 5 juta mah naon aing teu boga duit di mana aing kudu. Nya sabaraha we atuh bogana teu karunya ka urang teh pana loba budak. Kagok aing mah nagihna 5 juta teh. Apaan aing mah tiga kali titi nah. Mata ke aing mah kan ngahutang teh gede-gede, mana mah teu dage ngahutang 1 juta satengah. Aing mah pana ngutangna gede jadi teh kasebutkeun, nagih-nagih eraeun, aya gede mah. Apaan aya paribasa, batur teh duit loba, pangabutuh eueuh cenah. Alhamdulillah, utang ulah leutik, geus kabayaran anu gede mah da hoream. Tapi dah eueuh ya bener. Aing lancar setor bulan ieu ho. Loba setoreun aing oge. Aing heula aing injeungkeun ke tanggal 5 we tanggal 5 dibayar. Sia mah kayak tanggal 5 tempo tanggal 5 kete sia mah berubah deui. Nya aing duitna aya ku aing dibayarkeun. Eueuh mana anu dipake mayar. Manya kudu dicokel mata aing. Ka anak aing meureunna mah. Kita bayar hutang. Goblok sudah. Cuma anak aing teh karunya teu manggih daang, karunya teuing. Heuh tuh da anak meuni 5 bapana meuni kuat 12 ya mah. Apa aing mah ngalalapon kok. Saware. Aya we aing ngotes 500 mah arek mah. Nya arek lah ka dieu keun bae aing mah. Alhamdulillah dibere oge. Ya 500 mah. Ka dieu. Tapi na
Bener tanggal 5 nya. Tanggal 5 ku dibayar. Ih mending rese sama Rom. Ih. Kayak tanggal sia jadi segalakan sia nu nginjam jeung aing. Goblok suganan. Aing juga ku cerita ku bititi tadi cenah ku cerita dipangagikeun. Yo bejakeun we ka bititi mah kitu si Romlah lagi teu boga duit aing ge henteu diinjeman. Bejakeun we. Nyamuan aing mau bebeja injeman duit. Nuhun nya. Heeh. Tanggal 5 aing teh dibayar ya. Mun aya tapi na. Mending nya kudu aya tuh se teh. Nuhun pisan ya aduh ya. Ojar itu geura balik ah nih. Gandeng aya sia teh. Nuhun pisan ceromnya. Heunteu. Sia mah ikor aya ka eta na mah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jor ah, Waalaikumsalam. Giliran we, gablok kabutuh ka aing. Rom. Assalamualaikum. Datang ordeng ninja sana ge ka aing. Jebluk-jebluk pantau dibukakeun pat. Rugrug ka mari mah aing. Gara-gara dibukakan tona ku si Lilis goblok emang nage. Terus assalamualaikum teh naon? Namu teh emang goblok si Lilis mah emang nage. Nyaho teu penonton. Sabok taku aing. Ditipu si Lilis teh ku aing. Akan tak kadinya. Deuleu duitna duit naon? Aing duit budak aing menang reremian teh ini. Dor wae. Akan Lilis tak kadinya duit reremian ku sia. Aduh aing nek ejo ah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aing teh dibere duit ku si Rom. Astagfirullahaladzim, aing ditipu ku si Romlah. Pakai duit uulinan budak sebanu kos kieu. Tanya aing dibere nginjem duit anu kos kieu dasar goblok teh.